tinggalkeun eta mah ngageser sorangan husu mah sakumaha ilham tadi pep 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 di mana kudu sejak ninggalkeun dunia mulai karesep urang ditinggalkeun kahayang urang rada ditinggalkeun saetik-saetik cek urang teh ja dunia mah dikukumpulkeun geus bakal ditinggalkeun geus lah hate sia ulah resep ka dunia lantaran dihayang-hayang ge sia mah usahaan teh naon henteu moal aya atuh sia deuk aya di mana ulah hayang ganti Avanza mun deuk Innova bae lebih parah sama kieu tolol tah mah tinggalkeun saetik-saetik akhrij hubbad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubbad dunya fi qalbin wahid. Lamun urang yang cinta ka Allah, numun geus cinta ka Allah bakal khusyuk. Konsepna kudu ditinggalkeun cinta dunia. Saeutik-saeutik, teu bisa sakaligus. Mulai kurang saeutik-saeutik pakaian disederhanakeun, kendaraan disederhanakeun. Kabeli gitu ya kendaraan nu mahal ngan lah dek disederhanakeun. Aing lamun meuli Innova kabeli lah Avanza bae. Tapi sing ikhlas. Ulah kieu geus beli Avanza kaduhung aing. Padahal mah duit aya. Atuh kunaon meuli Avanza, ditumpakanna gegerdegan teu ngeunah. Jeung lumpatna kurang kenceng, Innova mah rada bagus bae. Nah, kagok Innova mah mendingan ge Fortuner jeung atuh tah mah. Lain sadar tah mah. Bawa pohara jasa tah mah. Nah justru iyalah ye nek ngeuweuhkeun resep kana dunia hese urang lamun sosoranganan maka nurunkeunlah guru tah ayana guru mursyid teh kos kitu Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah langsung ka SMA bae nyakolakeun anak henteu di TK heula moal beres bantut kajen kukumaha bantut teh ya lamun dina sangu mah deres tapi lamun dina hui bantut atuh geus anggeus tah geus ujianna lain nyana bae nu ngarasakeun sakelilingna bakal nutupan irung kabehan gara-gara bantut ieu ge ngadidik wali bantut atuh irung ditutupan di lain-lain iyalah urusan ruhani leuwih berat tibatan urusan jasmani urusan ruhani sebab gaib Allah maha gaib nu nganyahokeun ge nu gaib deui wari kieu ieu urang ieu datang ka dieu saha nu nitah eueuh nu nitah jasana jan dititahan ge ku pamajikan embung bae jasana jan dititahan ge ku kiai embung bae kiai nage anu encan manu encan katarik atuh henteu bae ta eta teh urusan rohani nyelecep ka jero hate ta eta mah guruna tah nu kos kitu mah tah tadu disebut ilham teh kos kitu mun hayang nyaho urang keur ngalamun da itu si jelema abring-abring yang dek ka mana nya ngaji ka mana ka Cilongok ngaji ngora kene ngaji can dibere ilham tah encan aya tah ilham tah ge berentah tanggana Muhammad Ilham lain deui tah mah seminggu 2 minggu 3 minggu Allah dek mere mah Allah dek mere lain deui ye urang mamana ngarahajinya ngarahaji kok ngarahaji sih aya naon sih tek we Allah mere ngaji sia ngaji aing hayang nyaho heula dibere ilhamna ku Allah Subhanahu wa taala kakarake ngaji sia hayang nyaho heula datang kadinya barang datang ka dieu wih joreng loba tukang baso datang kadinya we heula ta ilham teh ka baso mun lalaki mah meureunanan ka uduk kemudian ka naon deui sate naon deui ya meuli samping lah bangsa 20.000 ngahutang eta bae datang ka dinya teh ilham teh minggu hareup ji kudu kitu ya nang satan nu kos kitu teh eta nu mahal teh kos kitu teh ieu carita zahir ieu mah keur carita zahir
nangsa takos kitu teh eta nu mahal mah guruan teman begitu mah nu disebut ilmu guruan teh langsung Allah nu ngaguruan eta tah nu kos kitu nu hese ye eta aing ngaji aya di handapeun tangkal Ambon memang moal beres nu untung ieu mah atuh tukang kopi ke tengah aing tengah nyana ka majelis ieu ngaji aing di majelis ya keluar di majelis sial hareudang goreng di majelis mah aing dek di luar dicabut deui tah ilhamna tah dicabut deui di luar bae jak kadengi ieu gegedena mah bisa ngarokok ongkoh ngageser tah ieu mah keur carita nang saha takos kitu teh hese tah di Surabaya jelema ngahaja ngaji ka dieu teh panggilan saha nu nita aya deui anu ti Kalimantan ngaji di Palembang naik pesawat ti ditu di mana ti Aceh naik pesawat ka dieu eta teh ongkos teh sabaraha tersita waktu tenaga dan lain sebagainya panggilan saha anu nitah da digeunggeureukeun ye geus moal bisa lamun geus ku Allah dibere ilham ieu mun hayang nyaho ilham teh begitu wali teh dibere ilham ngan lain geus kitu mah bercarita ke sia wali deui datang gadi tapi nu teu dibere ilham mah ku Gusti Allah deukeut jeung pengajian endan ngomong kieu ya rarauh ngararaji nanaonan cek urang mengarugi-rugi encan ongkos encan capek jauh ti Serang ti Pandeglang ti Merak ngararaji ka dieu nanaonan nya nama endahan neuleuh TV we remote-na diganti-ganti trengong nep gitu deui eta teh urang mah ngomong ih teu budak deuget-deuget teu ngaji kaliwatan ge henteu ngaji teu bisa dikitu-kitu rahasia Allah keur carita ilham teh hese mahal jasa takos kitu mah mahal teh aya nu geus ngaji bareng di ngaji oh jangan sebab kembali kana kesucian ngeunaheun beuki ngeunaheun istiqomah lah ngaji aya nu kieu sial da kiai nyinggungan aing bae goblok da kiai enggak saya moal ngaji-ngaji dicabut deui berarti ilham rahasia Allah tah kos kitu eta mahal teh kos kitu rahasia Allah tah kos kitu tah tapi teu bisa tah ku urang langsung Allah tah kuari aya ilmu anu melalui akal digunakeun ku akal bae mana rukun wudu cak buru aya genep kahiji beungeut dua leungeun dan selanjutnya kaarti urang penerimaan akal urang jeung pikiran urang normal nyangkutlah di jero hate dipraktekkeun ku urang ketika praktek urang dek akal urang langsung ya akal urang teh gerak genep karasing hade ngan teu ngomong akal mun diomongkeun teh kos kitu sing ada genep karah henteu kudu begitu geus aya di kitu-kitu deh genep karah lain taud genep karah ieu mun ditarjamahkeun hasil ngaji urang akal urang ngomong beres kala wudu sesuai jeung ilmu urang nu meunang ti akal urang ku urang dipake eta teh ilmu syariat ngaranna terus saya unggal poe teng aja guari orang salat rukuna 13 nya ada salah sia jadi nangtung mun teu bisa nangtung diuk mun teu bisa diuk ngedeng ngigir mun teu bisa ngigir ngedeng nangkarak mun teu bisa nangkarak isyarah ku mata mun teu bisa ya tinggal paeh batus ya digerakkeun akal urang main akal urang eta mah sesuai jeung ilmuna makin luhur ngaji ilmu syariatna makin tapis atuh ngalempangkeun syariatna makin hati-hati sesuai jeung aturan syariatna eta mah kaharti kabege meunang akal urang kuari tak ngaji Quran bisa baca sholawat bisa tahajud geus aya meunang ti guru duha aya salat hajat aya berbagai babacaan aya kuari kurang dipraktekeun hudang urang dipeting usolli sunat tahajudi Allahu akbar beres 2 rakaat naik deui Allahu akbar sesuai jeung ilmu urang
Salam-salam Allahu Akbar sesuai jeung otak jeung kemampuan tenaga urang. Beres maca Quran Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sakahayang. Beres dur subuh. Salat subuh, manta subuh maca Quran deui. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin tamat aing ya. Allazi waswisu fi sudur. Tadi penting alif lam mim subuh tadi geus qul a'udzu birabbin nas. Hebat jasa tak budak tah. Atuh geus hebat jasa. Tadi penting tas tahajud alif lam mim, tas subuh geus qul a'udzu birabbin nas. Tamat berarti luar biasa. Cepet-cepet, Mbak. Atau kudu lengka-lengka. Ya, sudur salat zuhur, sholli sunatan zuhri, sholli sunatan qabla zuhri, Allahu akbar. Terus salat zuhur asar gitu kene, terus rutin sesuai jeung ilmu syara. Aju urang eta kos kitu teh bunga bisa ngalaksanakeun kos kitu teh bunga eta teh masih keneh tinarakal. Kana naon sama ilmu kos kitu mah. Nanaonan. Sebab eta mah atuh lah sapira ilmu zahir. Kadeuleu ku batur. Maca Quran kadeuleu ku batur, tahajud kadeuleu ku batur. Malah mangudangkeun, "Hei udang-udang tahajud barengan aing sia, tuturkeun aing." Beuki takabur bae. Jerona teu beres. Guys, duha sia tuturkeun aing. Yo aing kiai sia. Awas ya mun teu nyebut kiai ditampilin sia ku aing. Tahun hareup aing ye naik mama. Nama awas ya mun teu nyebut mama ditampilin sia ku aing. Tahun hareup aing abuya. Begitu kabur. Ta eta ilmu zahir mah kos kitu. Nu mantak bulan ngalaksanakeun ngaji jeung santri ngaji jeung masyarakat salat tahajud tengah peuting beurang dan lain sebagainya. Eta kicituan teh bagus. Syariat bagus. Tetapi cek di dia wala takulah aya anjeun mimman tayasat sudurusuhu termasuk kana salah sahiji jelema anu bungah jeung senang ka eta jelema dedersanana lalagaanana teh ibadah dedersan teh ngaji Quran, salat zahir, panon gitu ngaranna sedekah zahir, ceramah zahir dan lain sebagainya. Ulah bunga ku kitu. Lamun senang kos kitu bahaya. Eta mah sakadar akal bihaitsus taqallat aqluhu wa sanaparot. Eta mah sakadar kahartiku akal nampa ilmu ti guru. Guru syariat geus beres saleng eueuh deui tah mah kos kitu. Ya, tah mah ibadah TK tah mah kos kitu. Etik bakal nangke kiai nu sing jarungkel di neraka. Mentak cek urang lembur hade naing teh jadi kiai. Atuh kiai bae sing jarungkel atuh komo sia tolol. Komo tukang caramah mah. Geus bae pokona mah kabatur mah kudu sedekah dulurnya na pelit. Dulur sing hade kudu tahajud pugunya na di jalan keneh dikira tahajudna. Hararese jasa pokona ese. Anu ku urang kapanggih di Mi'raj ya pangheula-heulana non kitu ngaranna pangbahaya bae jelema tukang mituturan batur tapi teu akur jeung pagaweanna etang keletana digunting sambungkeun deui digunting disambungkeun deui digunting disambungkeun deui eta teh anu caramahna sakadar neangan RP jang meuli RP itu kos kitu ngeri urang ngeri teh kos kitu ya Allah ya Rabbi. Atau kiai yang dipuja-puja yang dicium tanganna kos Haji Fendi mun teu diciumnya nu marah ieu mah tuh panaing kiai geus bareres aya neraka teh neraka nu kos kitu teh aduh bahaya teh saeutik kiai syariat mah nu sing jarungkel ka neraka Haji asa teu bareres bae teh kumaha tuh nu mana nu bener ieu mah pandek mensucikan diri ndek tasawuf. Jadi ngareken kualitas tasawuf kos kitu teh nanaonan. Atuh eta teh dibandingkeun jeung ulang lembur nu teu salat mah masih bagus. Kos kitu teh tah.
salatna kiai nu make sunah atau lebih bagus tibatan muridna nu teu make sunah. Cak zahir urusan batin diserahkeun ka Gusti Allah. Syariat mah kitu bae di dalam mana. Urang nyaritakeun syariat nyanggakeun ka Gusti ya bisa na sakitu. Tapi ketika orang ngopenan hakikat melalui toriko, naonan nu kos kitu. Sampah pinarakeun atuh kitu bae. Si Abdul Qadir nyaritakeun loba jasa bakalna jelema pamimpin agama nu ngacungkel di neraka lantaran pinuh ku ria, pinuh ku ujub, pinuh ku takabur. Sedengkeun mana kiai anu henteu ria? Mana coba ge? Teangan kiai nu henteu ria, hampir panggede-gedena ria kiai. Panggede-gedena nu hayang kalem kiai we pokona mah geus. Aja teu menang sambarangan sensitif kiai mah sakumaha budak parawan. Teu ditanya we, aduh budak goblok jasa. Ka kiai teu nanya. Teu ngomong hate kapanggih jeung jelema. Henteu punten, henteu kitu bae ge. Aduh, teu budak. Kapanggih aing kot teu punten. Ketika punten deui. Punten kiai. Tuh, ka kiai mah kitu. Teu bener-benerna. Teu kira benerna tak kiai, teu dipuntenan nya ngomong jero hatena, dipuntenan ngomong. Lamun batin teu diurusan salilana kitu bae. Salilana kitu bae. Sok ditanya, ku ditanyana asa aing. Oh, atuh kiai. Oh. Kun ka kiai teu nanya bahaya kawalat sia. Kiai. Ketika teu ditanya, sial teu budak teu nanya ka aing, teu kadeuleu tanaon matana aing pan aing teh abuya. Eueuh benerna. Eueuh benerna. Kasalaman ka kiai. Dek teh cium tangan tolol tuh budak. Ka kiai teh cium tangan. Kadanaan ku nyium suku. Jadi kiai alamatan Firaun. Ya Allah lagu. Ketika nyana salaman deui dicium tanganna. Oh, atuh untuk cium tangan bahayanya nama tsunami sia. Ndek iraha bener na ieu kiai, ta ieu keur carita Imam Ghazali diterjemahkeun ku bahasa urang. Geus kiai teh tapi bahayana gede jasa kiai mah. Ditanya, ku ditanyana batin asa bangga. Teu ditanya, ku teu ditanyana batin asa dihinakeun. Oh benerna. Nu matak kiai jeung tukang main gapleh hebatan tukang main gapleh. Iya tuh bener aja cek Imam Ghazali, cek Abdul Qadir. Lamun aya kiai teu eureun-eureun di jero hatena kos kitu, aing mah bandingan berhadapan jeung jelema tukang judi. Tuh, cek aja adang maningaing atuh jeung kiai mah. Oh sarwana teh kos kitu burung. Oh nu bener lah. Oh nu bener ieu teh tah. Ieu maksudna dek bener hate teh kitu-kitu heula diacak-acak heula. Supaya naon dia sadar apa ieu urang teh sadar. Urang teh ieu teu sadar ieu. Kumaha teu sadarna? Ieu keur ngaji, pikiran lain keur ngaji. Lantaran tadi aya SMS. Aya SMS ieu teh jahe. Keur nungguan di pengkolan. Sial kiai angel jasa ngajina. Je atuh sial ka aing atuh sia bae keluar. Teh keur carita batin. Kieu neuk gaji torikoh teh kos kieu kabeh ge. Acak-acak heula. Tatanan nu geus rapih cak zahir acak-acak. Supaya engke dibentukeun, urang deuk ngabentuk we bolu kacangna, tutuan sia. Aju kuanan anu kitu ngaranna teh anu diadonan naon ngaranna? Teriguna adonan, hijikeun, trek ngabentuk makalna. Lamun teu diadonan kacang hijian, tariguna teu ditapi heula. Begitu tek jadi kue. Waduh isi kuat kue buatan saha ya kos kieu amat ieu. Teu beres, batak aduk-aduk heula, acak-acak heula. Urang salat teh emang urang mah teu sadar. Salat urang teh cek Abdul Qadir mah nu edan. Kumaha emang nu edan? Atuh urang keur salat teu inget urang keur salat. Tuh bener jadi aja emang kitu bae. Teu inget urang keur salat. Urang teh teu inget urang di bawah ngalayang ka moal meureun sesuai jeung karesep hate urang. Jadi hati urang teh boga karesep setan ngancik didinya trek mulai begitu salat Allahu Akbar kuduna maka bayang maha agung Allah Maha Agung
keagungan Allah teh nyieun langit serta eusina bumi serta eusina saha nu bisa nyieun model kos kitu ngageter hate teh zikrullahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana kuduna mah ngageter lantaran urang keur baharep-harep jeung nu agung tapi pan urang henteu Allahu akbar lamun nyon nu rada koning teh nu beureum teu kurang bagus anu nu beureum rada beureum kolot anu bagus tadi beureum kolot tapi eta kunaon oberkoan nya miot ih kunaon kos kitu nya miot lah atuh maning pario bae pario mah bagus yo atuh maningan ulah pario maningan Kawasaki imam mah ditu geus Allah ngilu nya Allahu akbar pas Kawasaki Allahu akbar eta salat naon tak pas kitu teh eta teh ustad jeung kiai atuh komo santrina ja ustad ge kos kitu Allahu akbar ieu geus kebel motor bae ganti kudu ka apaan saya apaan sanu kuari mah belkona bagus aya kaluhuran bagus eta sebenarnya warna hideung apa putih di putih waktu itu bagus hideung ya tuh mending ngetren kuari mah warna putih lah warna mah babari yang penting mah duitnya ya masih kena kurang sabar duit kurang 15 juta atuh 120 juta atuh lain kurang teu boga nah eta kitu bae salatnya nah eta teh sadar tapi kan lamun urang salat nu sadar mah Allahu akbar mata ceuli irung sungut hate leungeun kabeh kabahasa Allahu akbar sadar ieu teh aing teh keur nangtung sadar Allahu akbar kabir kumpulkeun mata ceuli irung leungeun kabeh kabahasa hate urang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah terus berarti orang sadar urang teh keur maca eta urang mah teu sadar tak ieu hayang nyadarkeun bahwa urang keur kitu eta jasa lain teh nyaho atuh ustad jeung kiai mah jangan raho tapi praktekna hese kunaon eta teh teu bisa dipaksakeun eta mah ngageser sorangan husu mah sakumaha ilham tadi pep di mana kudu sejak ninggalkeun dunia mulai karesep urang ditinggalkeun kahayang urang rada ditinggalkeun saeutik cek urang teh ja dunia mah dikukumpulkeun ge bakal ditinggalkeun geus lah hate sia ulah resep ka dunia lantaran dihayang-hayang ge sia mah usahan teh naon henteu moal aya tuh sia dek aya di mana ulah hayang ganti apaan sa mun dek inova bae lebih parah sama kieu tolol tah mah tinggalkeun saeutik akhrij hubbad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubbad dunya ti qalbin wahid lamun urang yang cinta ka Allah numun geus cinta ka Allah bakal khusyuk konsep nak kudu ditinggalkeun cinta dunia setik teu bisa sekaligus mulai kurang sadik pakaian disederhanakeun kendaraan disederhanakeun kabeli ya kendaraan nu mahal ngan lah dek disederhanakeun aing lamun meuli Innova kabeli lah apaan sabae tapi sing ikhlas ulah kieu geus beli apaan sa kaduhung aing padahal mah duit aya atuh kunaon beli apaan sa ditumpakanna gegerdegan teu ngeunah jeung lompatna kurang kenceng Innova mah rada bagus bae kagok Innova mah mendingan ge Fortuner jeung atuh tah mah lain sadar tah mah bahwa pohara jasa tah mah nah justru ieu lah ieu neuk ngeuweuhkeun resep kana dunia hese urang lamun sosoranganan maka nurunkeunlah guru tah ayana guru mursyid teh kos kitu lain sakadar zikir mah bisa baca ku sia sapenting saanu gampangeun komo baca 40 poe komo baca sabulat enteng tah mah tapi nu ngabimbing urang supaya urang ulah resep ka dunya tak eta tah jelema eta nu hese ge tah
tak torekat teh neangan guru mursid nu hese aya ge pagulituk haji mursid iya guru mursid nu ngabimbing anu sia eta teh geus asal dituduhkeun ku nyana engke ge leuleus nurut urang nu mantak lamun ka guru mursid teu nurut atuh moal jadi kudu nurut bae sia anu geus ke ujung-ujungna nyana nyahoeun cara naklukkeun nafsuna si eta mah kudu kitu ta etalah guru mursid nu kitu nu hese teh tah urang lamun bungah ku dederesan urang maca Quran aing saminggu sakali tamat aju bunga tertipu tamokos urang bisa salat sapeting 100 rakaat atawa 10 rakaat tahajud bungah tertipu tamokos kitu mah urang bisa salat dan puasa terus bete eureun-eureun urang teh tertipu tamokos kitu mah lain kitu teh mah urusanana sakadar akal ke nu istimewa mah ibadah di luar akal emang kitu aya ye diteruskan ku Ibnul Faridi cek Ibnul Faridi cenah ka dieuna mana tadi teh fasama waro anakli didinya aya ilmun yaduku anu ngetrokan an madariki goyatil ukuli salimah satu kangen akal urang bisa pindah kuari mah ibadah teh geus lain ukuran akal deui ieu mah ukuranana ukuran makrifat ka Gusti Allah tah didinya lah bakal manggihkan ngeunahan lamun urang ngagunakeun akal capek ibadah ka Gusti Allah teh capek luar biasa bisa urang 100 rakaat capek bisa 10 rakaat capek teh ibadah kos kitu urang hayang maca Quran tamat saminggu kadang-kadang 3 poe tamat capek sama kos kitu mah ieu jang ukuran jelema anu geus wauh ka Allah eueuhna naonan tapi urang anu can wauh ka Allah hayu bae terus ke eureun deui sia lah cek kiai ge urang naonan yang moal maca Quran ye tolong atuh ieu mah keur carita deuk ngabebenah ieu mah heulanan aduh, kayak oyak-oyakan di atas yang mal tahajud, ini mah capek. Gila untuk memperbaiki, gak geserkan diri orang. Beki bagus. Disatukangan eta teh horenganan, aya ilmu. Anu bisa ngetrok ngabukakeun tina manggihan goyah ukulis salimah. Kumaha? Sok geura tampa ku anjeun ilmu ti kaula kula nu jadi guruna wa aqaltahu cokot ku maneh ani ti kaula kula jadi guruna wa nafsi diri kuramakanat mumadatan min atain dipersilakeun untuk memberikan lantaran kula geus ngarasakeun lamun jelema geus boga rasa kakarek meunang ngaijazahkeun lamun can boga rasa ulah wani-wani di torekat mah asar jelema ngaijazahkeun zikir torekat nyanana can usul ilallah can boga rasa belah can boga rasa sasar kajen kumaha ge nu mantap kuari ambualaya toriko sasar lain sasar torekatna tapi dirina wani ngaijazahkeun can boga rasa ndeu kumaha atuh ngabebener batur ulah wakal batur sorangan bae heula mun nya norekatna ayo geura datangkeun ke lamun geus kapanggih we jangeuna horenganan tah kuari nyaritakeun kieu disatukankeun urang ibadah nu make akal menang nampa ti guru urang baik ilmu alat maupun ilmu fikih ajan usul fikihna katampung di akal dipraktekeun ku urang disatukankeun eta teh horenganan aya ilmu nu bisa nganyahokeun goyah-goyah ukulis salimah tanpa make akal kumaha engke ieu mah ngomong singkatna bae bakal kadeuleu hakikatna eta tangkal bakal kadeuleu eta hakikatna daun bakal kadeuleu eta hakikatna benda bakal kadeuleu eta hakikatna jelema nu mantak ka jelema teh nyahoeun nya geus jatang ka goyah ukul salimah tanpa make akal teh kapanggih jeung jelema hayang kawin ya budak hayang kawin kapanggih deui jeung jelema hayang nyandung ayang kapanggih deui jeung jelema hayang ai kawin jeung nyandung mah ngan bobogaan geus teu mampu geus kajahoan bae pokona kajahoan bae geus geus kajahoan teh eta teh ilmu nu kos kitu nu hese
eta mah teu bisa ku urang teh diusahakeun kumaha carana moal bisa. Eta mah sakumaha tadi ngaji ilham ti Gusti Allah. Dak bae engke aya makrifat ka Gusti Allah setik dibere khusyuk. Khusyuk teh nikmat ge saeueuh deui pangeunah-ngeunah khusyuk. Dibandingkan jeung sorga masih kena ngeunahan khusyuk. Sorga dicaritakeun aya bidadari, sorga dicaritakeun aya bubuahan, sorga dicaritakeun keagrengan. Eta mah benda, nu kos kitu mah benda. Paling-paling ge kurang didahar ojang ngeunah, kurang diinum ojang ngeunah, kurang dideuleu awewe ditumpakan ojang ngeunah. Tapi ieu mah ma'rifatullah mah leuwih ngeunah tibatan eta. Geus bae pokona lantaran jeung Allahna. Di sorga eta bisa karasa keur di dunia kene, encan ke akhirat di dunia kene geus karasa kenikmatan sorga. Dicaritakeun ieu jeung Allah kapanggih jaga di sorga cak wali atuh teu kudu di sorga jaing mah kuari kapanggih. Jaing mah kapanggih jeung Allah. Kumaha kapanggih jeung Allah teh? Eta mah rahasia aing. Sia mah teu jauh jaing mah unggal salat kapanggih jeung Allah. Nu mantak aing mah di luar salat ge jaga kapanggih jeung Allah. Salat wali mah lain salat nu 5 waktu, per detik per menit salat bae. Lantaran kapanggih jeung nu nitah salat. Tah, geus hese tah mah ngomongna geus kos kitu mah geus hese, geus ngaco geus ngomongna tah. Tah eta teh ya waro'an nakli. Nah, disaburieun eta, disatukangeun eta aya goyatul uqulis salimah. Naon arif billah. Iyalah nu disebut makrifat khosoh. Halatun iza wa salat abdus sumya arifan billah. Hiji tingkah nu geus bisa mana datang kadinya disebut arif billah. Sahapi jelemaeunana aya ngan nyanana ge teu nembong-nembong. Lantaran namun nyana lembongkeun kawalian batal kawalianana. Kawalian mah teu meunang ditembong-tembong. Nu mantak kurang dideuleu ge ku ari kiai tilok nembongkeun kawalian emang lain wali ieu. Teu meunang. Nembongkeun karomahna ge termasuk batal. Nembongkeun karomah teh batal lamun lain keur kadesak. Mun keur kadesak kakarak dibere ku Allah tage ilham. Pokos Syekh Abdul Qadir ketika manehanana didatangan ku hiji jelema sanggeus didatangan teu percaya kana kawalianana seribaya teu naon teu percaya memantak naon deuk percaya deuk henteu tapi cateuna teh kula mah datang ka dieu justru hayang nyaho bahwa bener apa wali teman deuk percaya deuk henteu teu naon terus didesak henteu kula baca jauh-jauh ka dieu hayang nyaho coba iya bener apa henteu wali coba supaya kula iya percaya anjeun wali. Teh kudu cek Syekh Abdul Qadir urusan percaya henteu mah tah kumaha anjeun bae jeung Allah. Mun ku Allah dibere percaya teu percaya, mun ku Allah teu dibere percaya teu henteu bae. Lain kitu cekna ieu ku saheng amat ka kutuban ente. Coba hayang nyawa ka dieu. Dia ditempelkeun leungeunna. Set ka leungeun Syekh Abdul Qadir. Dele, aya naon dirinya. Baitullah. Cak jana teh poharaman. Sia hayang ka Baitullah mengalengkah gere kadinya. Ngalengkah nyana kadinya tek jelema mah aya di dieu, tapi rasana mah di Baitullah. Terus nyana kadinya terus tawaf segala naon kebal paneta lalakon tah. Segala tawaf, segala nginum zam-zam, segala salat, segala naon meuli korma segala. Geus beres kagarak cek yana balik deui ka lawang eta balik deui trek bae nyanana di dinya kene cek yana ai kula tadi jalan mana geus sia deuk percaya da henteu balik sia ka ditu kakarak nya di sujud ka Gusti Allah percaya maneh teh kutubul aulia tah eta kos kitu tah dileungeun tapi bisa nyebrang ka ditu kumaha coba nyanana di dinya bae teh ke mana-mana. Tuh, eta teh karomah samodal kos kitu, masya Allah luar biasa. Lumatak besi aya Haji Pudoli kakalayangan sih ade. Ya deh. Ya Allah, ngizwal arti karomah teh eta didesak. Jadi ketika urgen, terdesak maka ditinggalikeun. Kakaraknya nah hayang menta deui tuan, cek nya teh kula hayang ka Mekah deui. Eta maka ditu sia cek Abdul Qadir, henteu hayang lewat leungeun tuan. Atuh sia mau modal ka ditu. Henteu kula mah hayang ulah modal ka henteu bisa cek Abdul Qadir.
teu bisa tama lantaran kula ge dititah bae ku Gusti Allah anjeun supaya percaya. Henteu kula cenah rindu jasa sayang ka dieu mun rindu hayang kos kitu lain kudu neuleuh di dieu maneh bae ku ari mah ka gunung ke dibere modal daek henteu wari mah ibadah ku kula rek dididik dasarnya nana endek ti waliun meureun daek Gusti tan maneh mah usaha dek ditinggalkeun usaha abdi moal hok moal Gusti lan moal tuan lantaran abdi mah resepan keneh neuleuleungeun dibandingkeun jeung neuleuh harta tuh geus beda kageser dibere neuleuleungeun teh leungeun kieu aya Baitullah ai Haji Hamid jeung sok lain dale di kuku tah bareng tek di dale di kuku wih saya mah awewe aduh Gusti Allah mantap loba nu nurutan dukun tek dilele tuh cai dilele tuh nu malingna tuh ada Gusti ya eta nu malingna ji eta mah kakakku lah atuh eta tungtung nama balik ka imah mau golok we kakak di kieu dukun mah tolol jurig teh mah teu bisa gitu ilmu karomah mah teu bisa dipermainkan batal lamun dipermainkan waya getihan bae waya kena golok bae waya apes bae katembak pae tiloknya nama eta mah ketika nyana dibere maziah teh ku Allah henteu ngahaja geus Nawawi di Jakarta ketika ribut masalah kitu kiblat kakarak urgen bener cek Nawawi kitu doang ka tembok deuleu tuh aya naon ji coba itu Baitullah ya masjid kurang ka dieu orang saeutik jadi di kitu doang aya di Surabaya mah dikorek-korek coba jangan aya peso dikorek-korek tuh mbah bolong korek tek bae coba dulu atuh coba itu Allah itu mah coba urang ge di imah korek-korek coba ge cacing muka luar urang mah karawat mas gitu nah ilmu nu mahal ilmu sakadar salat zahir maca Quran zahir dan lain sebagainya zahir tertipu tama cek ahli hakikat ketika jelema nelusuri melalui tarekat datang ke ilmu hakikat didinyalah ayam madarik aya enggon nemu nyampe kana goyatil ukulis salimah kuari mah salat geus lain make akal deui kuari mah wudu geus lain make akal deui kuari mah geus aya dina hakikat wudu hakikat salat hakikat kumaha atuh teh mah kudu ahli hakikat zahirna mah biasa bae nu mantak aya kudu ku nyere wae tek geus aya nu ku ieu bae set yes. Eta mah kumaha nyana bae lantaran nyana mah teu keur wudu ge geus jeung Allah. Aju tinggal urang ye meunang nuturkeun eta teu meunang. Ketika wudu nanyana kos kitu urang teu meunang ngamakmum sebab urang mah kakarak datang ka syariat. Teu bisa ulah sailu-iluna lamun sailu-iluna kos urang Arab. Urang Arab dahar di Indonesia dibere iung. Barang dahar teh jak urang Arab apa ini? Ini adalah pohon bambu. Enak ya. Geus bae cek nyana teh aing balik pokona neuk mawa aing awi cek nyana. Barang bener bae saminggu deui balik nyana digodot ku nyana awi. Awi nu panggedena ini dipasak ku aing di itu di Arab dibawa tangkal awi ka ditu bebeja ka pamajikanna pasak. Pasak bagaimana tuh di Indonesia ge ngeunah. Saturut-turutna pugu di dieu mah iung. Aing nyana mawa awi nu kolot. Datang ka kiamat tujuanana. Teh saturut-turut watak ibadah teh ulang saturut-turut ge lantaran lamun saturut-turut teh nyahoeun kudu di dieu mah iung di ditu mah atuh awi satu pamajikan terus bae datang ka pu biak areng biak tuan jadi teu empuk-empuk teu bisa sia mah di Indonesia ge ya tipu eta saturut-turut teh kos kitu sing hade urang ge lamun aya kiai luhur air teh karti nama ulah bae lanan besi saturut-turutna lamun enggeus lain syariat mun nya nyaritakeun bab syariat mah tuturkeun bae lamun eta mah nu kos kitu mah tingkah ieu lamun babna bab syariat kakarak tuturkeun lamun tingkah mah tingkahnya na ge teu ngomong ieu kira-kira bakal batul noel ih jah heueuh kakaraknya na ge icicing oh berarti lepas aing ieu oh jadi ulah bunga ku sebab urang salat mata lain ukuran urang seperti ngaji kaganggu urang kaganggu orang aing salat aing naon aing moal salat bisa gitu kan
ganggu ya kan mentak temenang tarik teuing nyaritakeun tasawuf nyaritakeun tarekat lain jeung ahlina temenang mentak sakieu ge geus lain lagi padahal mah ieu lamun diteruskeun bahaya caritaan ieu lamun diteruskeun bahaya ieu temenang geus datang ka dieu bae lantaran lamun tek dicaritakeun sesuai jeung hikamna oleng otak urang oleng wah geus asana di imah ge kieu beta jijing aduh banyak lantas bebe nunggu deh saya majikan kak pan bareng balik di Cilongok kiamat si matenya ho kunanya tuh ibadah anu hebat main hakikat sekudu sholat berenganan jadi kieu ieu tah eta teh bakal kos kitu lamun diteruskeun teh bakal kos kitu bakal ngan teu meunang ku sakieu ge kakarak bag-bagan doang urang geus waduh ngan urang geus carasakeun berarti sadar salat aing teh horeng salat lalagaan sadar ku sakitu bae berarti jang menempuh oh memperbaiki salat kumaha atuh ye memperbaiki atuh ayeuna mah ibadah anu hebat mah teu kudu maca Quran ngaduk-duk bae teu kudu jangan teu kudu ngaduk-duk bae waliullah teh tilok aya nu maca Quran ngaduk-duk bae teh tilok nya malah carang maca Quran wali mah pas urang mah gitu nya nama saya tapi ngerenyet ke hati mun diteruskan pae lantaran ieu kabayang jasa hakikatna atuh lamun datang ke hakikat moal bisa terus qul huwallahu ahad kul ucapkeun ku anjeun huwa Allah ahad Allah teh hiji dina zatna hiji dina apalna hiji dina sifatna hiji kabayang apal Allah teh ya tapak pagawean Allah aya langit aya bumi tapak pagawean Allah teh aya laut aya gunung tapak pagawean Allah teh aya manusia di antara tapak pagawean teh aing berarti aing teh ieu teh tapak pagawean Allah geus nyanding lain nyanding atuh geus karasa Allah teh ka diri urang moal terus tah qul huwallahu ahad moal terus mantap bisi aya imam henteu terus pohon tah mah ese jeung ahli hakikat mah kos kitulah tak teu meunang hikam dijelas-jelaskeun nu aslina moal datang ieu jelema ngucapkeun hikam bagi jelema nu can usul moal salah kadengin aja lain deui ngutarakeun hikamna bagi jelema anu encan ngambah lain deui tetep asa henteu ngepas bae asa henteu ngepas tapi nu jelema nu geus datang ka Gusti Allah kunyana paling ge dipasi-pasi sakieu bae urang dahaga asa henteu puas ye naeknya na asa henteu puas lantaran ngepas mencara ngepas prak jah heueuh ngeunaheun kos urang ngaji lamun pas mubtada jadi mubtada teh kudu ropa nusah dijieun mubtada teh isim zat contona zaidun teh sing hade zaidun teh contoh mubtada ai zaidun teh isim zat ge setiap isim zat sah dijieunkeun mubtada ai hukumna engke mubtada teh ropa mubtada ambil ibtida geus ropana mubtada teh ku ibtida ai ibtida teh amil maknawi ai amil maknawi malah tuduh ku bilisan lain wala bilisan jadi pas oh jaheuh coba lamun ai jelema ngajar ilmu nahwu nu teu nyahoeun kan ilmu nahwu zaidun jadi mubtada hukumna rafa cak muridna teh naon deui ai zaidun nu mantak dijieunkeun mubtada kuna sieulah ngomong nu pokona mah zaidun teh rafa bae mubtada geus sakitu bae sieulah sok jauh-jauh aing ngan sakitu doang cak muridna ngambang amat ye tuh ngambang bae lantaran henteu mendasar takomu ieu mah ilmu ruhani. Nah, jadi kesimpulanana aya nu ibadah make ilmu syariat nu katampa ku akal. Geus digunakeunana ge sesuai jeung ilmu hasil nampa akalna. Mun make akal capek. Aya ilmu di luar akal ngaranna ilmu hakikat eta mah kudu ditata heula suluk ngaranna geus kudu boga guru carana mana heula ai intina mah geus kanyahoan tinggalkeunlah cinta dunia tinggalkeunlah kaladatan dunia engke bakal ngageser ngeunaheun kapanggih jeung Allah salila teu ngageser salila urang cinta bae ka dunia resep bae ka dunia sakikieuna bae urang dipaksakeun ge ka ditu moal bisa sebab kuncina hayang ka alam nu itu kudu ninggalkeun alam nu ieu. Nah, kurang ke bakal dicaritakeun hiji-hijina urayan daripada ilmu paridi ieu. Mana urayanana wa idza nazalta wallahu a'lam.
Paduka dengan musonib didirek nyaritakeun kumpul para aqarib, para karabat-karabat tina jihad anu nganapakahkeun jeung tina jihad anu dinapakahan nu butuhna. Lantaran loba anakna mun teu aya anak incu geus deuk diatur ku ari ku bahasarana ulah pahiri-hiri. Lamun boga bapakna 2-3 bapak kolot kitu keneh ta eta kumaha cara ngaturna. Ayeuna suki musonib di dieu rek dicaritakeun cara nganapakahanana. Wa man istawaya farahu anfaqa mun aya jelema akur bae far'una yakni anakna akur sadarajat dina kurbin jeung irsina. Artina deketna akur pada menang warisna akur kaeta sanajan lalaki jeung awewe sifatna tetep bae eta anak duanana wajib nganapakahan ka bapana. Zaid boga anak 2 lalaki kabeh Umar jeung Bakar akur ta pada anak deketna akur pada ngawarisna akur teu nu ngahijab maksud atawa awewe duanana Zaid boga anak 2 awewe kabeh Hindun jeung Nyidadun akur tetep pada deketna anak jeung ngawaris eueuh nu ngahijab atawa lalaki hiji awewe hiji Zaid boga anak nu hiji lalaki Umar ngaranna nu hiji awewe Hindun ngaranna ta eta duanana akur be dina pada kurbina anak jeung dina ngawarisna eueuh nu ngahijab tah mun boga anak 2 minimal eta ki Zaid teh ta ieu nu ngurusan itu bapakna 2A. Jadi berarti Ki Umar jeung Ki Bakar musyawarah. Bakar kakana Umar adina. Biasana urusan nu kitu mah adina nu sok negor ti heula kakak lain kakak. Kakak mah biasana cuek-cuek bae. Tilok mikiran indung, tilok pikiran bapa mikiran sorangan bae. Eta di Cikupa kos itu. Teu mireungeun ka bapa deuk paeh los, bodar los. Azalnyana bae apeng-apengan di warjok. Mun urusan ngajual pangheulana. Eta kakak tanah kos itu. Lolobana kos gitu. Adina jeung Umar teh ka ya naon urang musyawarah naon ngajual taneuh tah lain. Iya abah urang ngaran Zaid ku ari teh pandagang teu tani teu jageus kolot ngajumuriangan bae geus atuh ku ari mah meureun eueuh sase ti urang 2an yuk urang babagi ji bener oge sih hadena aya sia tigis sama kos itu mata kana aja jantung ayo atuh abah sok sabaraha duit teh sapoe daharna bejana mah abah sapoe 5 liter cenah dah hah bener sia sama ngaloyan nu hirup mah nu sehat atuh boga daok kieu bae lah sapoe atuh beureun 2 liter mah kudu yuk ya saleter atuh kula saleter kakak saleter ayo duitna tuh sering 10.000 kula 10.000 kakak 10.000 geus pokona mah catet bae geus urusan bae heulanan ke aing mah panderi kakak eta tolol jasa kakak teh kos kitu
Ente yang ngebalager kabehan. Di bener oge nya kieu lah. Kuari mah tuh orang bagi dua. Ayo geus atuh deuk heula ta duit teu kuari depan ti heula tuh ka tah sakakana. Lamun sapoe 10.000, 10 poe 100.000. Lamun sabulan 300.000 tadi relakeun tah sabulan. Beasna berarti 30 liter. Nah, 30 liter. Ke sabulan dia tegor bae kakaknya. Waduh, ngeuneun da kos kitu teh. Nikmat. Aja cak kakakna teh beusi jak kamaran kakak mah rada jauh ieu. Beusi bae ieu mah beusi abah ka rumah sakit bejahan urang teh. Maksudna teh tahun jiat tuh lain naon ka rumah sakit mengiring-iring kadadan ku Mang mayarkeun mah. Saatun mayar. Sabae pokona mah. Ngeunaheun ku sakitu bae ge tah ngeunaheun ieu mah diteangkeun eueuh. Ditelepon gratis heula bae. Aduh, cangkel da boga kakak kos kitu. Ieu mah akur ye. Jadi berarti kakana jeung adina Umar jeung Ki Bakar teh layeut sareuneup saigal sapihanean ta eta ngeunaheun ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salogak. Nah, bahasa batur eta kos kitu. Tah, jadi sareudeup saigal ngeunaheun we ieu meuneuk kumaha ge. Beja ka bapana, Bah. Geus abah mah ulah mikiran naon ku ari mah. Ku kabeh ditanggung jawab ya abah boga anak dua-duana. Jadi jasa kieu mah perusahaan kabeh alhamdulillah ngawarung-ngawarung ge, usaha teh lancar. Geus abah mah ulah di imah we di mushola bae kajeun di ditu geus. Nyekelan tasbih bae nu gede. Aing ulah dahar burung Kudu dahar ieu ditanggung jawab bukan. Oh, alhamdulillah. Tuh geus dimulai kuari. Beusi aya naon-naon bebeja, kemudian beusi muriang bebeja, nya eta diurusan ku anak emang kewajiban anak. Geuna. Atawa duanana awewe ngidadun jeung ngindun eta ge musyawarah bae dadun cek indun. Abah urang eta pan geus kolot gawe henteu usaha henteu. Wari mah beureunan ku urang di urusanana. Ieu urang papatungan. Nah, beres kudua rapi. Atawa ieu teh lalaki hiji awewe hiji boga anakna Ki Umar jeung Hindun. Akur bae tina kurbi jeung irsina artina eueuh nu ngahijab. Deuketna lantaran pada anak, tidak ngawarisna lantaran eueuh nu ngahijab. Nah, ieu ge sarua bae wajib kuduaan. Tinggal kumata urusanana lantaran nu hiji awe nu hiji lalaki. Cek sakaol mah akurkeun bae cek sakaol mah henteu lantaran lalaki mah dua kalieun awewe dina waris, maka dina ngurusanana ge lamun bapa sapoena beak 15.000 berarti lalaki 10.000 awewe 5.000. Kitu bae eta mah. Ngeunaheun tah lamun urang nurutkeun ngaji mah tararis sampai ge hate. Ieu mah boga anak dua-duana hiji lalaki hiji awewe aya awewe mah lideuk di imah bae. Mang masakeun awewe ngalap awewe kadang ki ngising ge di dinya awewe keneh bae kadang-kadang lalaki mah jahese ieu. Aju biaya ge ti awewe lah ka rumah sakit tautak saeutik ku awewe nu lalaki mah jauh bae sakalina noong ka di jam 12 peuting di rumah sakit abahnya di mana kabar mana urusan bae lah gutianya kakak ka mana kakak mah keur sibuk ge bisnis di ditu 1 miliar itu 1 miliar ulah mau miliar atuh ieu 10.000 bae heulang can hasil. Dan hasil kayak di untuk membeli itu biasa miliar, itu 1 miliar, tangke tanggung jawab abah mah, jang modal mah jual beser lah itu nu abah. Amis tak ngomong, tak kakak teh 3 kali nama, kos gitu, ulah gitu, akur baik kakak anak ngurusan, anak bagai ngurusan, diatur tapi kan gitu, masya Allah. Ngeunaheun bapak lamun diurusan ku anak. Aya bapak jore jasa nasibna
Gerletik di sekolah-sekolakeun dijejeujeukeun titah dagang mararaju kuari. Nu boga mobil, nu boga perusahaan. Kuari bapana di imana sorangan, bari tinggalkeun maot deui ku pamajikanana, tinggal benar-benar sorangan. Haju geus kurang tanaga deui kabeh nu lawewe dibawa misa ku salakina di bawah rumah tangga miarisa lalaki kitu keneh baroga imah sorangan. Eta aki-aki tinggal sorangan, wedi manu noong eueuh, nu ngurusan eueuh, ieu mah aki-aki jore nasib. Bareng nasib mah aki teh datang ke eueuh anu ngurusan, masyaallah. Kadang-kadang jol we tatanggana kadinya. Ki ulah. Sedahar encan tuh, kayak bola banget. Batur tatangga tanu mere. Tuh halalang seramat ya emang kamana anak tuh ka dia di kukula tuh dipamisangan ke sapoe dua pacak sage sia boga salah gente gitu aki gitu gak pemajikan naon itu sudah deh udah kayak gitu kolot yang kawin ini yang kawinan naon yang anu ngeukepan baik Kaeta aki-aki goreng nasib anak maloba tapi nu daek ngurusan. Mudah-mudahan anak-anak urang, incu-incu urang ngarurusan kanu jadi bapana. Itu keneh bapana ulah api lain kanu jadi anak, abeh urang di dunia halal limpu, di akhirat ge halal limpu. Ulah kajurung ku nafsu. Kayulah man aya jelema akur anakna dina deket jeung ngawarisna maka anfaqo eta keur carita 2 keur carita 3 keur carita 4 keur carita 5 keur carita boga anak 12 ieu kewajiban kakabehan musyawarah para anak-anak kabehan musyawarah ye urang boga bapa hiji deui emang boga bapa sok sabaraha pokoknya mah iya bapak urang pan geus kolot geus teu daya teu upaya. Nah, kuari mah urang merdekakeun ieu bapak. Yuk urang urusan urang udunan. Yuk sampai 10.000 jang bapak. Mun 12 jadi berarti kali 10.000 sabaraha? Jadi 120.000. Belas namun saurang saleter berarti ayeuna tina 12 jadi sabaraha? Jadi sabaraha? 12 letter lamun sabulan. Sabaraha tah? Asal sugi kakolotnakeun ya kolot ya. Sugi kakolotna gitu. Manta kolot bipas ngeunaheun jasa kolot teh nikmat ai gitu. Muka kana datang ka dinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, Pak, rokok, samsu, sapak. Alhamdulillah. Jol adina. Waalaikum. Waalaikumsalam gudang garam, Pak, tah. Sapak. Masya Allah. Alhamdulillah. Ayo deh datang dari Madinah. Bata, garpit. Alhamdulillah. Masya Allah. Cakapan aing ku ngeunaheun teh. Jol Madinah sakali gudang garam aya, samsu aya, garpit aya, segala aya. Bata, naon? Mole. Tuh aja aya lengkap. Jadi ngeunaheun kolot teh merdeka. Keadaan ku kitu. Ieu mah datang ka kolot dengan cerik deui. Waalaikumsalam. Gas. Kula bah anak abah. Aya naon? Muka mari teh usan dumulan ku abah teh bae aku tinggal hutang bah. Oh, ayeuna kuari kumaha atuh? Jual deh sawan nu di ditu bah usan. Jangan sabarakali jangan adik-adik sia itulah ulah kamikiran adik kula beralapan kula geus maju mah adik ge milu maju. Jaksa. Ya jangan ngabacokak doang gitu baheula. Boro-boro mun tanda-tanda maju mah dikuari sia boga motor kamari adik sia dek minjem teu meunang pan gusian. Lo kabengkinan bah adik mah. Atuh eta berarti sia pelit teh atuh teh kitu. Geus ulah bah lain kurang naon bah pan atuh aya maju mangeunaan bae. Terus nyokel. Ye atuh
dek dijual masa bodoh sih. Ya, alhamdulillah bang, enggak dijual napa sial. Eta kos gitu, tak kakak. Sawareh tapi na sawareh matur. Wa ilamun ta'akur dina darajatna. Andai kata kumpul anak jeung incu ta'akur teh. Anak ayah incu ge ayah boga 2 hiji anak nomor kahiji incu kaya nu ngurusan anakna apa incuna lantaran teu akur darajatna dina kadeketanana maka diatur di dieu ku agama wa ilah mun teu akur kal asahu aqrabuhuma maka nurutkeun cekal asoh anu wajib nganapakahan ialah nu aqrab nu deukeutna nu leuwih deukeut. Andai kata anak jeung incu salila aya anak incu mah abad ngaranna maka anak wajib nganapakahan kanu jadi bapana incu mah ulah waka milu nganapakahan. Ini stawaya maka lamun akur fa ini stawa maka lamun akur kitu fa ini stawa maka lamun akur dina fa ini stawaya mun akur duana nafarun akur dina ngawarisna sabil irsi maka ngawaris maka ku ngawaris ilah nu dijadikeun anggeunana aya akur dina deketna aya akur dina irsina lamun ibnun jeung ibnu bintin tatea ibnun ngawarisna leuwih kuat batan ibnu bintin nu mantap wajib nu nganapakahan ibnun anak sanajan ibnu bintin teh kabawa asobangkena taeta tetep bae ulah waka ngurusan bapak tetep nu ngurusan adalah ibnun bae ibnu bintin mah ulah waka sakit teh urusan-urusanana Masya Allah. Wasani bilisi sumal kurbi kadetepan aya kal aso berarti kal teh diperdebatkeun didinya mun muqabil aso kal sohe cekal sohe mah ieu nu kadua bilisi sumal kurbi ku ngawaris heula diheulapkeun ulah ku kurbina heula sabak da ngawaris kakara ku urusan kurbina jadi berarti urusan nu ngawaris taheula nu diheulakeun urusan kadeuketan jeung kajauhan panderi eta diutar diatur abeh rapi hirup teh ngeunaheun kadengena tarari para renang talalentrem eueuh deui harepan hirup teh ngan saukur nungguan paeh doang. Umur teh geus diatur, napas geus dibatas, geus aya notana bakalna urang teh 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Eusian tadi jero umur eta ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mantap lamun geus kolot masih kene adur-aduran kene bae kabita kuno lenggih kene kabita ku putihna urang lampu kabita ku gitekna urang Karawa eta mah kolot geus kudu istighfar lagi istighfar ya aya naon di awak aing iki amat batur mah geus di masjid bae batur bangges gaji bae peuting geus hudang bae ai sia awak jadi hitung-hitung umur geus 60 tahun
Geus deukeut ka hareup ieu teh lamun amur galib 63 ngan 3 tahun deui. 3 tahun deui mun pake ibadah. Nambalan anu baheula sanancan sampurna. Tamantak daon sadar diri urang. Insyaallah ieu mah adur-aduran keneh bae. Ai nu ngora-oraman keur mujihna bener-bener jiwa muda, jiwa nu semangat segala rupa. Ai geus kolot mah geus kudu loba ngiringkeun nu maot. Asal nguburkeun milu, neuleukeun ka dinya teh neuleukeun. Go aing mun paeh kos kitu berarti. Ieu nu paeh umurna sabaraha budak ieu 55 aing 60. Aing ngahiri ko heulaan sia sih. Kahayang aing mah tuh aing teu heula. Heueuh tapi nu ngahiri kos kitu. Malah alhamdulillah kulo dibere keneh panjang umur. Padahal ngadu kotok bae alhamdulillah kana. Mun pake ibadah onang alhamdulillah, ibatur Gusti heula. Babaturan kula geus kula mah pandai masyaallah. Alhamdulillah dibere modal keneh jang ngalobakeun ibadah. Deres sama kitu. Ieu masih alhamdulillahirabbil alamin padahal salat henteu naon teu main gapleh terus bae. Ya Allah, ya teu sadar-sadar. Sadar urang mah sakieu mah alhamdulillahirabbil alamin. Henteu atuh. Nakanu mumpung sunuzak ngurusan kolot bae. Segala rupa dikorbankan pakai ngurusan jumaot bapana menang tante nagi kanu jadi kakak tente tama kos kitu maka bari panggeus dibahas ngaji meureunnya antak ke ngajina ulah belang betong isin kanu ngaji bae geus dibahas sama tuh jadi henteu jadi naon gitu ngaranna henteu jadi hutang beda deh jeung urang gitu ngaranna naon ka pamajikan sama majikan urang wajib nganapagan kuari teu nganapagan sabulan aju teu menta ridona tawa teu mayar utang di akhirat ditagi di akhirat banta kuari nu panjang umur keneh aki-aki geura sasalaman ka pamajikanna Assalamualaikum waalaikumsalam aya naon aduh aing ngaji tadi balapan ka haji merenang kurang apa kata ampurannya itu kula ge ngampur aja sajekeun nanti abo ka haji beusi bae ka di akhirat sia kenagi ka moal nagi ataupun kue kok mau kuari haji dibelikeun emas 100 gram moal kula mah sia aduh beda lamun urang teu nganapakahan ka pamajikan ditagih engke di akhirat tapi lamun urang teu nganapakahan kana jadi bapak doraka doang ai ditagih mah moal geus adina teu bisa nagih kana jadi kakak nah ngan kakana bae kudu boga pikiran iya abah sabaraha taun di urusan ku sia neng ya kakak mah pan di Jakarta bae 2 tahun bang ngaringkuk bae nya stroke jesok dibawa kapan atuh ka rumah sakit teh kanu teh dihitung mah meureun aya 100 juta mah teu sebulan jahe atuh sia keneh handa sia kakak neuk naon tuh daya keneh mah teu jang kakak bae saware mah lain mayar kakak kieu bae sakakana teh kuari mah kieu eta harta abah yang sabaraha harta abah teh aya meureun aya 1,5 hektar mah dijual mah harga nadinya mah 1 juta wih itu gede tuh di makan kota di orang alhamdulillah tuh kita mah 100 juta dan cokot dan sia ke ku kakak dibere deui nya nu sajana urang bagi geus kakak mah geus teu bisa urusan ka kolot teh geus atuh terima kasih bae tah 100 juta teh eta urusan manusia teh jadi dibere deui ku kakak teh 100 juta eta mah ti kakak di sebagian kakak mah kajeun lah saeutik ge eta mah kakak malaikat meureun mah kitu insyaallah wal warisani yastawiyan
am yuzau bihasbi lain bihasabi salah tadi bihasabi lain bihasabi salah kitab wal warisani lan utai kang waris garane iku yastawiyani anatanari pada ya warisani am tuzau anata dan bagian apakah biasa kalawan ngitung-ngitung irsu wal warisani hari anu ngawaris duaan anak duaan anu ngawaris dina darajatna anu ngahijab eta apakah yastawiyani akur dina kadar ngan apakah anana atau dibagikeun apakah teh antara duaan kalawan ngitung-ngitung warisanana sayelah dua wajah Kizaid boga anak dua hiji lalaki hiji awewe nu hiji ki Umar nu hiji Hindun pan ari dina ngawarisna mah akur bae eueuh nu ngahijab ya tawiyani ngan nu beda dina darajatna ari lalaki mah nyanyuhun nyangais ari awewe mah ngan nyuhun doang berarti lalaki mah dua bagian awewe mah sabagian ta ieu nu dimasalakeun apakah di dieu akur bae atawa dibagi nurutkeun hitungan irsuna lamun lalaki irsuna dua kalian awewe ngan apakah anana teh kudu dua kalian apakah diakurkeun bae wajahan masyaallah tinggal macaan doang kitab ieu tinggal macaan ku urang dilaksanakeun maca dilaksanakeun minah ngan ieu kitab hese dibacana komo nu teu mondok mah wah boro-boro bisa maca kitab puyeng wae boro-boro maca sorangan dihartikeun geus nundutan bae komo dibawa beuteung kentel mah nu kadeuleuna teh lain masalah kopi deui ya Allah ya Rabb ai inget kawali mah pepegatan jeung dahar jeung nginum teh nyana mah salila hirup jana mah pepegatan jeung dahar teh. Urang mah ti jam subuh tadi datang ka magrib teh pepegatan ge kapaksa. Apaksa ku hayang ganjaran we ieu mah. Tah bari geus di ieu bae geus dihayal-hayal bae bukan naon ieu. Oh, masyaallah. Eta puasa urang mah puasa gitu rorongkong. Puasa rorongkong ayu wali mangis bae lantaran manggi kanikmatan lapar teh geus jana mah pepegatan jeung dunya teh dahareun eta dunya pegat inumeun eta dunya pegat pake eta dunya pegat imah eta dunya pegat minimal ulah hayang heulana geus dalika buka ala kadar bae jang salat kitu keneh minum ala kadar ngarokok bangsa sabungkus lah ala kadar jangan ragu jasa budak antak hese jasa jelema nu diangkat jadi wali Allah subhanahu wa ta'ala komo nabi bageus eueuh deui nabi mah ditungtungan ku kangjeng nabi urang kangjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kangjeng nabi la nabi ya ba'di nabi deui sabada sim kuring anu mantap putra-putrana dipupus-pupuskeun ku Gusti Allah besi engke timbul nabi-nabi dipan anak nabi manabi geus henteu aya geus kabeh eueus aya ge ti Siti Fatimah incu Sina Hasan Husein geus lain nabi eta mah ngan syarif doang Habib ngaran terus datang ke kuari turunan-turunan nana Habib syarifah disebut nabi ngan timbullah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala
ala anu menyerupai kehidupanana jeung nabi. Kumaha menyerupai Kangjeng Nabi? Menyerupai Kangjeng Nabi tina ahwalna, tina af'alna. Af'al jeung ahwalna akur ngakuran Kangjeng Nabi. Mun Kangjeng Nabi daharna teh saeuti, atuh ieu ge saeuti. Kangjeng Nabi dina aya atuh dahar dina euleun tirok gogoakan, atuh eta ge kos kitu. Anjeun aya naon pati mah? Aya ieu korma saeuti ge dahar isuk-isuk teh Kangjeng Nabi. Dahar kos gitu. Isuk nanya deh aya naon poe ieu teh ayana naon kulantaran teh ayana naon dek puasa bae. Tah eta lamun dituturkeun kos kitu aduh di imah tangga tentrem. Tentrem. Gimana ya bukan naon ieu sarapan? Eueuh naon sia. Mana naon atuh lain atuh neangan atuh. Duh pamajikan geus kototan kotetan. Beurang saeutik. Dah naon? Ya udah naon maka katumulan naon tak boleh naon buang kawaras ya cambung sia koing. Waduh. Geus waras itu. Sora sagaledegepan ka pamajikanana. Insyaallah jara rauh. Rutan Kangjeng Nabi bae tanggeuna. Boga naon ya koy teh boga naon urang parwasa bae yuk. Cek pamajikan ngeuna di dinya teu ngeuna di dieu. Atuh ngajakan puasa usahan teu jadi orang stabilkeun bae jang keluarga mah keluarga urang mah urang geus kolot mah dicoba urang nurutan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daharna saeuti nginumna saeuti teu memewahan Kangjeng Nabi nu kadeuleu alam nu itu bae alam sabada maot. Kemudian atuh ayeuna mah kitu pentingna Kangjeng Nabi mah wajib fardu Kangjeng Nabi tahajud atuh urang ge hudang-hudang ulah kapihlan ku dihandap. Ai dihandap geus utek-utekan ai di luhur peureum keneh. Tah eta turut aja Kangjeng Nabi ya Allah ya Allah. Ibadah teh mimiti ibadah make syariat terus bertoriko terus datang ke hakikat ku hese-hesena kos kitu teh nisbe urang mah bersyariat bae insyaallah ku bersyariat ge urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aya wal warisan yari jelema anak nu ngawaris duanana yastawiyani eta akur bae apakah akur bae cara ngawangan apakahan kakolot atawa dibagi apakah bihasabi kalawan hitung-hitung warisanana. Mun lalaki pada lalaki mah anakna teh atuh memang eta mah aku darajat ngawarisna. Awewe pada awewe akur pada darajat ngawarisna. Nalika hiji lalaki hiji awewe boga anak beda darajat ngawarisna lantaran lalaki mah aya bahasanya nyuhunnya nanggung ari awewe mangan nyuhun doang. Nu mantak lalaki dua kalian awewe menangna li zakari mislu hadzil unsayain. Nah ieu dina ngana pakahan kolot kitu apa henteu wajhani dibagi dua wajah. Artinya dua wajah cecek wajah hepete wajib diakurkeun bae. Lantaran ieu mah urusan nganapakan kolot teh sabaraha geus diakurkeun bae ku ari mah. Lamun saleter kabehan mun 10.000 kabehan. Tapi lamun cek sakaol nu kadua mah tetep kudu dibedakeun lalaki dua kalian awewe. Mun lalaki 10.000 awewe mah berarti 5.000. Mun lalaki mah saleter awewe mah berarti setengah leter. Geus tabakos kitu mah tinggal musyawarah bae. Ieu nurutkeun sababaraha ulama dibagi dua. Kitu tah kasimpulanna mah. Nabat wa wajul istiwa ishtirakuhuma fil irzi. Lah disimpul makos gitu
Cuman da kuku bahagia tinggal ngalaksanakeun apa eta mah. Ngalaksanakeun ieu mah hese ge. Cik tadi ge boga anak 12 kaurusan ku kolot, tapi anak 12 teu ngurusan ka kolot. Eta tah aya bahasa kos kitu eta. Masyaallah. Hese jasa kolot diurusan ku anak. Masyaallah. Urang bejana kieu ye. Bah. Geus lah ulah dagang bae abah mah, geus teu kudu dagang. Abah kauntungan dagang sok sabaraha eta sapoena, Bah. Abah kauntunganna sapoe boga 50.000, geus kukula digaji 100.000, geus abah mah ulah dagang, geus. Aya kula pan kula na ngadidik abah, haju kula pan dimodalan ku abah, kula ieu geus alhamdulillah ieu mobil boga, kuari usaha keurana maju. Geus abah mah 100.000 lamun kauntungan abah 50.000 nikel geus kukula diberes 100.000 abah picing we geus maca Quran we geus kos kitu bae teh diimah tah. Saya teh carang tah urang ngadenge kos kitu cara. Biasa carang biasa asana 1.000 hiji asana. Dek narorowot bae ka kolot teh. Carang urang ngadenge. Komo lamun abahna manggul pacul mah urang rada gitu maju. Bah, di ka mana? Kagak bang. Geus ulang acul mah jual apa? Pacul we geus kolot-kolot teu pararan teh, Bah. Ganti kuari mah meok, Bah. Iya, nanaonan atuh aing mah pagawean kolot teu tega ieu kul, teu tega teh sia. Tuga aing teh ngurusan teh naon? Lain, jual bae bagi dua jeung kula. Apa panedana kos gitu. Dipacu sakuai. Ai lawan ge bapangenan Bah. Beda ieu ai beda anu ndek ngurusan ngomongna ge ngina ka bapana ge teu kenceng. Bah, tadi lah Bah. Enaon dieu kala Bah. Teu pacu lah atuh jaga sekolah teh lain usim pan kuari mah Bah. Geus bae teh mah pacu nanti sudah. Ayo. Eta mah disawan ku batur we apa mah ulah. Iski bae abah mah kukula geus digaji bae geus salila kula maju jeung salila kula hirup. Geus abah hayang naon geus bebeja bae ka kula. Bener teh sia ieu. Ih, atuh masyaallah jadi tilak bener ka kapeungan. Akara kuari bawa ingat ngomongan sia kos gitu. Atuh kuari robah bae. Abah lagi hampir teu percayaeun teh ka anak. Ya tatarina nakol bae. Kok kasih tempat gini enggak kolot. Beneran nih ya. Beneran ji. Terus alhamdulillah tuh. Bisa terus disuplai kudu jadi anak. Beuh eta kolot geus ngeunaheun jas. Aya bahan dibere 100.000 sapoe teh moal dibelikeun naon kahayang tuh kolot. Naon kahayang atuh meuli baju paling kadoyong. Meuli calana batur mah meuli lepis, meuli segala rupa teh nyana mah palingnya meuli kompang hideung. Kalau hideung teu jadi. Jadi eta kolot paling sakitu doang. Masyaallah. Aju geus meunang sataun teh di bebeja bapana ka anakna. Alhamdulillah. Ya Gusti aing sapoe dibere 100.000 beres. Aju buat teu. Nah. Tuh aya tuh. Tadi pake deui kukula tolong betul. Anak kokos kitu pada eta. Geus terkenal tuh jaya manusia ieu cekeun. Aya nu abah deui. Nah, pangeta. Ngeunahkeun kolot teh masyaallah, kena nikmati, kena ngarasakeun ngeunaheun. Ya Allah. Wa man lahu abawani eta mah cerita tadi ka bapa doang ku ari kieu. Jelema nu ngabogaan indung bapa bawani mimba bitaglib ngaranna eta teh Umarain taglib Abu Bakar Umar Komarain eta adalah bulan jeung mata poe eta mimba bitaglib tanu kos kitu mun urang ngajipan bade bakal kapanggih Maghribain Isa'an teh lain Isa dua Isa jeung Maghrib bahasa-bahasa ulama teh kos kitu ieu bawa abawani boga dua bapak lain dua bapak emak jeung bapak wa ma
lau abawani sajelman nu boga indung bapa Kaya lamun jelma lengkap kene boga indung bapa falal abi maka wajib nganapagahan ka bapa ai mana ye faqil asah alal far'i itu balikan deh waman lau abawani falal abi wakila alaihima libaligi. Jadi aya dua siksa kaul mah wajib nganapakahan ka bapak baik sebab bapak engke wajib nganapakahan ka mah. Eta talepa tah kitu-kitu kene. Geus kuari mah bapak baik anu dibere napakah kudu jadi anak lantaran mbak mah kawajiban bapak. Cak sakaul mah lain kitu alaihima tetep bae indung jeung bapak kudu diurusan dibere nafkah. Oh, rapi biasa iya agama cara ngurus supaya rapi di dunia nah halimpu di akhirat nage saluyu geus enawan perbedaan nu miskin jeung nu kaya. Oh, lamun nu miskin jeung nu kaya, kawajiban mah tetep bae nu miskin ge ngan mohon bae nu kanu kaya. Kula mah teu boga kakak bae nya. Si kakana ge kudu heugeus. Malah mah adina lantaran teu boga dibere dinantep eta kos kitu. Ya, eta kitu caritana. Kitu numantak wajib indung bapa dinapakahan talistiwai mabil kurbi lantaran akur dina deketna akur be anak ka bapa jeung anak ka emak akur tete darajat kadeketanan hendak tetep be wajib diurusan ku anakna bapa jeung emakna. Itulah cara urus anak ka bapak. Kumaha lamun boga bapak kolot, boga emak kolot, au ajdadun wallahu a'lam.